Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos nyarios Asomun Syekh Asom. Asom teh artina torek, tapi lain berarti ieu Syekh teh torek. Betakan lamun inget kana cerita na ieu Syekh Asom sok hayang seuri wae kuring mah. Hayang seurina lain ka Syekh Asomna, tapi hayang seuri ceritana teu kabayang gitu. Syekh Asom teh namina Syekh Hatim Ibni Ulwan. Beliau adalah seorang ulama anu besar, memiliki ilmu anu sangat luhur. Wafatna di Baghdad, negara Irak, tahun 852 Masehi atau Nabi tahun 237 Hijriah. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Asom. Dugi ka ayeuna ge namina terkenalna Syekh Asom we. Syekh Torek, padahal sebenarnya beliau sama sekali tidak torek. Ngan dikisahkan dina kitab Qami'ut Tughyan ku Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Hiji waktos aya seorang istri dongkap ka bumina Syekh Hatim bin Ulwan pada konsultasi mungkin. Ngobrol lah ceritana ye curhat si istri teka ye Syekh atau ku Syekh Hatim ge diperhatikeun bener-bener ye curhatan seorang istri teh. Hari pas Syekh Hatim bener-bener merhatikan ngupingkeun curhatan anak ieu seorang istri teh ya. Ripek istri eta teh nu keur curhat teh teu kuat. Beuteung na ngaradak mules hayang hitut. Hareupeun Syekh ditahan sakuat tenaga ku ieu ibu-ibu teh anu curhat. Teu katahan akhirna keluar-luar oge tah hitut. Nepi ka kakupingin ku Syekh Asom. Ieu ibu-ibu anu keur serius curhat teh ngadadak beureum wajahna ku sabab isin. Itu hareupeun ulama. Ya Allah, teu kabayang eta erana si ibu itu hareupeun ulama Gusti Agung. Ulamana lain ulama pasi wahyu deui. Imah ulamana ulama nyaan. Akhirna ieu si ibu anu keur curhat serius teh tungtung nama teu pararuguh teu geunah cicing resah. Cek pikir ieu si ibu pasti ieu sora hitut urang kadengeun ku Syekh. Tuja tarik so hitut ditahan ieu sok kajelengik teh geuningan. Jeung emang kakupingin ku Syekh oge. Tapi ngaranna ge ulama. Ketika ningali si ibu ieu ngadadak merah mukana, kondisina resah kusabab isin, tapi ieu ulama pura-pura torek. Sawaktu si ibu ieu beres lah curhat sagala rupana dicurahkeun ka ieu Syekh. Kemudian ieu Syekh Hatim bari ngusapan jenggotna nyarios kieu, irfa'i sautakri. Cobi-cobi sing tarik nyariosna, punten tadi teu kuping curhat naonnya. Masya Allah, eta akhlak ulama nepi ka rela ngorbankeun harga dirina, nepi ka ridho disebut torek nepi ka ayeuna demi henteu ngera-ngera batur. Padahal mah beliau sebenarnya mah henteu torek. Semua curhatan ibu-ibu eta berikut hitut naoge kadengeun atuh ku eta Syekh. Ngan akhlak beliau begitu luhur. Rela dirina disebut torek, nu penting batur
ulah era. Sawaktos ieu si ibu nguping cariosan Syekh, akhirna lega lah ieu si ibu. Aduh, alhamdulillah geuning ieu Syekh ketore. Kita tadi kuring ngomong teh geuning teu ngadengieun, pasti eta Syekh ge teu ngadengieun hitut kaula. Ngemplong lah ieu si ibu. Ya Allah, coba yuk lamun aya nu hitut hareupeun ente. Ibu-ibu meureun langsung viral mah. Masya Allah. Iyalah Syekh Asom. Saur Syekh Asom, inna ahlan nari, sanyanyana penghuni neraka, yad'una malikan, selalu gegeruan eta penghuni neraka teh ka malaikat Malik penjaga neraka teh. Gogoroan minta tulung ka malaikat Malik, fala yaruddu alaihim jawaban arba'ina aman, akan tetapi eta malaikat Malik teh teu ngajawab sama sakali kana panggilan ahli neraka selama 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun jejeritan gogoakan minta tulung kaditu ka dieu eueuh anu nembalan. Saparantosna 40 tahun ngantep ka jalma-jalma anu keur disiksa di neraka, summa yaruddu alaihim, kemudian malaikat Malik menjawab dengan jawaban anu sangat menyakitkan. Fayaqulu, teras nyarios eta malaikat Malik, sakumaha anu diabadikeun ku Allah dina surat Az-Zukhruf ayat 77, innakum makisun wallahu a'lamu bimuradih. Innakum sanyanyana anjeun wahai penghuni neraka, makisuna eta bakal tetep di neraka, yakni daimuna abadan, tegesna bakal kekal selama-lamana. Saparantosna penghuni neraka jejeritan minta tulung ka malaikat Malik, teu daekeun ngajawab wae, malahan mah teu daekeun nulungan sama sakali, malahan justru ngajejeleh ka eta ahli neraka teh. Summa yad'una, kemudian ngadoalah ieu ahli neraka teh. Sakumaha difirmankeun ku Allah dina surat Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wallahu a'lamu bimuradih. Rabbana, ya Allah pangeran abdi, akhrijna, kaluarkeun abdi sadaya, minha tina seuneu neraka, balikeun deui abdi ka alam dunia. Abdi rek bener-bener tobat ngajalankeun parentah Allah. Fa in udna, maka lamun abdi dibalikeun deui ka alam dunia terus abdi balik deui kana kekafiran, fa inna zalimun, maka sanyanyana kami termasuk jalma-jalma nu zalim. Nguping jeritan ahli neraka nu seperti kitu, fala yujibuhum, maka Allah henteu ngajawab sama sakali ka eta jalma-jalma, miqdar ma kana di dunya marrataini, teu ngajawab salila umur dunia 2 kali lipat. Masya Allah,
jutaan tahun eta jelema diantep ku Allah dina neraka. Saparantosna jutaan tahun diantep eta jalma-jalma dina neraka. Summa yaruddu alaihim, kemudian Allah ngajawab ka eta jalma-jalma nu aya di neraka biqaulihi, dengan firman Allah sakumaha nu diabadikeun dina surat Al-Mu'minun ayat 108. Qala khasa'u fiha wa la tukallimun wallahu a'lamu bimuradih. Qala parantos ngadauh Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsa'u fiha, sararicing sia maraneh kabeh di jero neraka, bari kaayaan hina di jero neraka, wala tukallimun, sareng ulah ngomong ka kaula. Masya Allah, iyalah jawaban anu sangat menyakitkan. Qala Nabiyyu alaihi salam, parantos nyarioskeun Nabi urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, ma yatakallamul qaumu, moal aya anu bisa nyarita eta kaum teh ba'daha saparantosna ditegor ku Allah seperti kitu, bi kalimatin wahidatin, dengan satu kalimat, jempe kabeh ahli neraka eueuh nu wani ngomong saeutik-eutik acan. Bayangkeun bae ku urang tong boro disentak ku Allah, sakali disentak ku pamajikan ge pan langsung murungkut urang teh. Tewe jenggot ke asa murusut sugan mah. Ieu mah nu nyentakna lain abri, lain pamajikan, lain presiden, tapi Allah. Ya Allah, nu mata ketika digitukeun sama sakali kabeh jempe eueuh nu wani ngomong. Naon atuh nu terjadi setelah eta? Wa ma kana ba'da dzalika, dan kejadian setelah eta illa zafirun wa syahikun finnar, kecuali di jero neraka teh kadenge suara tarikan napas anu panjang, helaan napas anu panjang anu susah, jeung jeritan-jeritan dina jero neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa aswatuhum tusbihu aswatil hamiri, eta suara-suara ahli neraka teh mirip atanapi menyerupai suara-suara keledai ngarintih ka nyeri kusabab disiksa, jejeritan kusabab ripuh nahan siksa. Awaluha zafirun, mimiti namah eta ahli neraka teh kur bisa narik napas panjang. Wa akhiruha syahikun, anu akhir nama eta ahli neraka teh sing carerit satarikna. Na'udzubillah min dzalik. Etalah gambaran betapa beratna siksaan ahli neraka. Eta teh hanya sekedar gambaran. Nu asli nama pasti bakal jauh lebih menyakitkan daripada anu bieu dicaritakeun. Ya Allah, mudah-mudahan urang sadayana sing dijauhkeun tina seuneu neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.